Goblok si Darwis. Kamari kadon lompat kae ngobodo. Kumahanya. Aduh tak lieur. Yo Syahong. Mana tuh sih? Hong. Ade telepon lu. HP jadul yang sebel tapi itu ulah wuting we gimana ya. Kegiatan kieu Hong, di mana? Oke. Biasa ke di kandang hayam. Menuju naon di kandang hayam. Menuju ngareneuhan. Nya atuh. Ah, nggak dinya. Nya, yuk. Rupa aki-aki aduh. Tuh gening aki teh aya Boa-boa ieu hayam bae aku si angkel. Aduh, ku si Darwis lieur era dulu lama ku si Abah si cuma saha teh. Geuning Lamun wae atuh ri lamun mikiran si Darwis kamari kunaon deui Darwis? angkel teh era Kumaha? ku Badarman jeung ku Hima teh. Kumaha? Si Darwis kamari teh beunang Di mana benar? di loji Terus kumaha? ka angkel. Ku angkel kesilatan rek naon ngabobodo ku polisi. Angkel era we ku Badarman. Nah si Darwis angkel era ku siang Darman jeung Sima. Ayeuna teu beunang deui si Darwis lah. Cing kumaha pamikirankeun ku maneh. Terus kumaha tuh ke jeung era? Kan angkel tadi baju atuh. Era sagala. Geus we atuh. Kayak urang teh angan deui lah. Bari minta bantuan lah ka saha we ka si Babang atau si Rojali nya. Urang minta bantuan deui we, urang teh angan deui. Haung ambek ye balas dendam lah. Pokokna mah ayeuna mah pek usahakeun we ku budak di luar. Angkel geus sipuh ya. Leuleus sampai di ganong ku si Jali. Kunaon bade ganong? Leuleus capek ngudang si Darwis. Oh, sugan teh bieu ngataeun hayam. Memangna angkel bagi ke hayam, geus beak 5 hayam teh. Memangna angkel apa? Ngambek-ngambekan wae kumis beuki mancung kita. Sabar, urang teh angan deui lah si Darwis nya. Ayo enak lagi ke sawah, angkel era ku si Darman jeung Sima. Ayo siap. Ayo. Bah, apal tuh kamari carita si Ahong jeung si Darwis eta leungeunnan repikeun kapotong kitu. Oh nyata eta mah amal desa, heuh abah ge rek ngomong eta teh heuh nyata si Ahong teh. Oh lamun ceuk bahasa ieu mah potong cenah leungeunna da gelut jeung si Darwis. Heuh si Darwis ngaran si Darwis da moal eleh ku jelema hiji atau ngomong kedua. Aya si aya Ahong sorangan otomatis urang da apa bari si Darwis mah da kos pelewut atuh. Da silat nang geus rada majeuna si eta mah atuh kanu heureanana. Oh cenah potong leungeunna teh. Tapi dang dieu. Benar kan ku abah kamari oge. Apanan si Ahong teh anak buah Ujang Batman. Nah teu mampu. Justru lain anak buahna eta teh. Alona eta teh alona. Dan Batman eta teh. Justru eta teh abah teh kieu mah euy. Aing geus lieur eta teh nu ngaran si Ujang Batman teh. Tapi ka ayeuna jang beunang teh asa lieur. Nah sa aku kudu dipindaskeun mah irungna. Abah aku kudu terjun deui kana ugal-ugalan teu pantas meureunna tuh. Teu hayang nyaho mah eta erek anak buah Jang Batman, eta erek alona Ujang Batman. Urang duit geus abus ka Ujang Batman. Oh tah justru eta ayeuna duit geus asup. Bari jeung heuh duit teh lain saeutik keur urang mah nya sakitu teh. Salieur abah masa. Jadi kumanya alah teu puguh. Mana pertanggungjawabanana? Oh kalana aduh na mah jadi ama ka abah. Heuh justru abah teh lieur ieu teh apak ngataku ieu teh nu ngaran ka Ujang Batman teh heuh da piraku deui CS baheula deui.
Raku di urang teh kudu aya pacogregan jeung babaturan baheula. Nya wayahna da duit geus asup. Da jelema mah masalah duit mah sensitif abah ieu. Eta oge abah ngarti kana duitna. Ngan ieu teh kudu kumaha pikiran ieu yang Batman. Tepira eta neangan budak hiji nah nepi ka jika neangan juri bener mau itu teh mending asa hese-hese teuing. Terus kumaha kudu turun tangan. Ulah mah turun tangan udah alo we pamali jeung goreng kasebutna. Duit bah eta teh duit geus asup gede di bank di bank. Nyata abah oge. Nyeur kana tarangna ge hayang mah ieu teh aduh. Mun ceuk mah yang kumaha kitu tah yang ngamuk we ye lamun teu ceuk era ku umur mah. Era ku umur. Sok ayeuna ti bank nagih abah rek tanggung jawab moal. Tuh jadi pancing deui di bank nagih aing asal lieur. Tukar ieu gablong. Ayeuna kebon disita tah ku gara-gara si goblok tah. Tuh ayeuna abah kurang-kurang nyawa sawah unggul. Sawah kayak gitu-gitu sawah sapelok. Tanggung jawab abah eta mah. Tanggung jawab abah kumaha tuh babarengan pan emak nu ieu na atuh. Da abah unggul mah lieur. Beraku. Pan abah anu nunjukeun ka Ujang Batman kenalan abah. Nyata. Hayang teh panggil jeung Batman ngobrol ya lah. Carekan geura kita lieur-lieur teuing. Coba nyewa detektif nu leuwih handal. Aya bahan kalau kecuali abah nu leuwih edan gitu ya. Akang aya ide geuning. Tuh geuning mah aya jeung Batman teh. Suka dia Kang. Assalamualaikum. Salam. Tah geuning Kang Darman, kumaha sehat? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah, Pak. Lain ya. Nanyakeun akang we, abah teh. Kumaha eta mah? Darwis teh asal ieu abah mah. Kamari ge kapanggih ku dieu di loji. Terus Ku ieu teh kapanggih diintip. Heeh. Pas diintip arek dieu rek berjuang tewak maksudnya maksudna rek tewak ku dieu teh. geus benang-benang aya Beunang aya rek ditewak, rek diteungeuh ngan ngabobodo alus elmuna budak teh. Mun percaya mah ka diri Kang Ujang Batman. Tuh aya polisi. Nah. di bobodo kitu. Dibodo sabet ngayeuk ka tukang polisi. Deg-deg rumpat diudag go Ujang Batman teh. Lain alus elmuna bah. Abah geus kolot bisa kabobodo ku budak bolon. Tah eta abah teh jadi pikiran teh. Ayeuna karasa eta mah. Nah, jadi kieu kangnya ai abah mah keun ai masalah duit mah. Kan ieu teh asa ku diheureuykeun gitu ayeuna sok bayangkeun. Mang Ujang Batman artos di DP-an. Heeh. Ai anu pika ayeuna mang bulan-bulan eta budak can beunang keneh. Wah, ieu kumaha urusanana? Nah, arek di stop wae kajian teuing abah rek neangan nu leuwih hade. Loba baturan mah. Nah dengekeun cek si abah engkel. Tuh cek si abah ge mah wajar engkel carekan ge. Cecek. Mana mah hong tong ngomong. Eta kumis ya. Nah, dari situ Kang, cek kumaha ayeuna pertanggungjawabanna anger apa anu di sorotna kumaha si mah teh apal darahna aduh apa teh wani kalau ngaran pamajikan mah adat-adatanana ka abah. Nah, aya Kang teh karunya ka abah. Sok pan akang teh meureun. Sahabat tiba heula, naon minta misan nemu budak kitu-kitu acan. Kang Darman, sanes Ujang Batman teh bisa newak si Darwis. Lain ditanggung jawab. Atau si hiji geus seep, geus naon. Hampura we saat asana tungguan heula. Keun isu ka eta ge sugan beunang. Keun ayeuna mah kasih emak. Sabar heula we Kang Darman, kasih emak. Upahan heula si emak sing kabeuli hatena supaya ulah ambek ka Kang Ujang Batman. Ela Kang Ujang Batman nu diambek ku si emak. Nya ya abah ge geus mepes hatena si mangaran si emak heuda anakna jawara abah heula atuh da maklum aya darahna ayeuna mah geus abah mah geus ya
kasih mana ngomong ah. Tama ngomong kok. Sok. Apa ngeliur. Ayeuna kumaha pertanggungjawaban Kang Ujang Batman? Tibang nu nagih kebon geus eueuh. Ka Kang Ujang Batman nya entos artos. Ayeuna Mang Ujang nyarios artos entos seet. Mana pertanggungjawabanna? Ayeuna tinggal abi nanya ka Mang Ujang, mampu henteu sanggup henteu. Sabar we mak, da aku Kang Ujang Batman oge. Keun we si Darwis mah nyaho beunang we. Kayak ge da moal ka mana lah, enak artos cuti mak. Ku Kang Ujang teh tos dipasi-pasikeun ka barudak teh. Malah apa teh mah ka bagian. Barudak ku Mang Ujang anak teu diperjuangkeun. Oh iraha janji wae itu. Sabar nepi iraha, Kang Ujang nepi ka kebon disita. Mana geuning anak bangkang buah Kang Ujang teh teu mararampu. Kadon tarumbang eta ku jelema hiji Kang Ujang eta teh. Lain teu mampu Kang Ujang teh isuk paget oge beunang si Darwis ngaran si Darwis teh. Keun urang tewa ku sarea dibawa digusur ka dieu. Moal dikukumaha Kang Ujang mah. An digusur hungkul. Sok dicepeng ucapan Kang Ujang Batman nya ku abi. Da abi geus kaluar artos. Mun Kang Ujang Batman teu tiasa nyepengan ucapan Kang Ujang Batman wayahna sapi dibabad ku emak. Di bawah sapi Mang Ujang teh modal Mang Ujang sapi teh. Sabaraha eun awalna. Emak eta duit. Nanging ieu mah. Sok Mang Ujang mikir teh nepikeun ka dinya. Abi kudu mayaran ka bank. Kumaha pertanggungjawaban Kang Ujang ayeuna? Ka bank abi ditagih. Kang Ujang tanggung jawab moal. Anggar abi nu lieur mun udah ku bang. Ai Mang Ujang mah bisa tanggung jawab kartu ka dieu da eta mah urusan mak. Ai mah ka abdi. Ridho taala penginten nasion atos teh. Sang padarman teh ka abdi teh. Miarang tangan si Darwis. Nya Allah ridho lillahi taala. Da abi mere duit ka Mang Ujang teh harus ada take and give di mana oge. Moal aya jelema nu mere duit cuma-cuma. Apa merek ngalah solusi? Liur kana tarangna geureunan bayar hutang. Bah, tanggung jawab tuh bang, tentang abi cicing di dia. Jong sabawah mah bisa asik duaan ya. Keun si mama. Bener akal teh boga HP anyar. Panggil kamari aduh. Tempo angkal teh hong. Gila HP ya. Menang meuli kamari 12. Nang mau. Nang meuli, aku nang mau segala. Mau. Cing kumaha dajarna? Kumaha eta teh? Wah, kieu bae. Bet. Aduh, euy. Gaya HP nama ngali mah. Ari HP kebeuli, ari pertanggungjawaban teu bisa. Acan kalem. Balik sugeto pokona beunang si Darwis sabieu. Dah. Tong itu lah nya. Angka di dewe nya mah. Abi ka ditu heula. Siap. Perlu biasa. Masalah Buku. Ka mana ya maneh? Adewa ke. Cepuguh pisan. Kumaha solusina? Emak teh keur pararusing ya teh ku masalah duit, penagihan jeung sajabana jeung sagala rupa. Sok pamikirkeun. Pusing kunaon? Ya ke, minta duit teh bojang bensin. Ke heula soal duit mah. Ieu buku heula, beresin heula di mah. Wayahna heula. Adenya mah. Sok bahaya si apung kau mah. Mang teh pusing kunaon mak teh sing. Kang Ujang bae naros. Pembayaran Kang Ujangnya ayeuna sok kebon erek disita. Bang nagih wae. Emak teh duit di mana? Sedengkeun si Abah ukur boga ka sawah sakotak sakitu. Ajang tuangnya sababoe eueuh. Kang Ujang boro-boro ajang meuli make up, skincare dan kecantikan dan fashion. Ayo mah masih kan sok di make up. Nya da meh cantik atuh. Da Kang Ujang matara. Da Kang Ujang malah laki. Lalaki kudu lebih penting. Keun soal istri mah. Istri mah pai paosna ku saerang kawung oge cekap. Sok ayeuna kumaha solusina Kang Ujang ka abi sih. Hayang sabaraha. Soal artos mah lain sing sombong upami dicerioskeun. Artos mah tuh aya nganti aya dina pesak, ayana di ATM, terang teh ATM teh. Nya terang Ya, atosna dina mesin pan. Cuma teh geulis euy. Mak, ayeuna mah kieu we Kang Ujang mah. Ulah lobana naon, asal si Badalman ulah apaleun we sakitu di Kang Ujang mah. Tapi Kang Ujang nyanggupan segala rupa. Pangabutuh jeung
janjina naon? Insya Allah. Nah, hari kitu mah asa ulah si Abah apaleun we. Ma, Kang Ujang teh bani percantan kamari nyical sapi 2. Alhamdulillah kebagian tuh tinggal pamit percantan ma atas mah ieu agar HP tinggal sabaraha pangaos HP ieu teh katinggal tuh kumaha pangaosna terang teh. Tuh nya depan ieu teh ngagar teh 12. 12.000. Ah, ma ieu teh 12 juta harga HP teh. Wah. Seriusan? Serius tuh surat-surat nage. Aya bon nage. Pami persantan mah 12 juta gitu. Terus ukur nemongkeun hungkul gitu. Ya nemongkeun beli teu persantan ka ma Kang Ujang teu gaduh atos teu gaduh naon. Nah, sugan teh erek dika emakkeun. Ai mah periogi. Nuhun atuh. Leres. Periogi. Nya periogi mah tapi ulah bawa atos ka Mang Darman. Ya pasti atuh. Bener, Kan ya. kan koling-koling. Terus? Leres. Tapi ulah waras si Kang Ujang. Moal. Kade ulah betus. Moal. Ku Kang Ujang bari dipasikeun. Baiklah. Nah, si Kang Ujang bari dipasikeun ya. Ditampi moal. Ditampi atuh. Cobi Aduh. cendak atuh panangan Kang Ujang. Aduh, atur nuhun pisan. Kang Omatnya Ujang. ulah waras ka Kang Darman. Moal Oke, atuh. Kang Darman aman. ka Kang Ujang. Aduh, cemuruna. Lawat teuing. Isin ku Kang Darman. Atur nuhun pisan ya ke tukang ujang HP-na meh. Mangga, mangga. Supados gampil komunikasi. Upami aya naon mah ka mama bilih priogi naon wae ka Kang Ujang nyarios. Insya Allah ku Kang Ujang dipanggalekeun hayang naon teh geulis. Siap. Nya omat dadah. Dadah. Kiss bae. Bingung ya kumaha HP neuna di mana nya. Geningan si Mang Ujang teh bageus. Alhamdulillah hikmah gane Mang Darman ye. Tada beunang ceuketikeun di bang ngobrol mah insyaallah isuk eta ge beunang mah. Aduh, Wah, ieu mah kudu dimanfaatkeun ieu mah keur kaayaan kieu mah. Gampang meungpeung ieu mah. Aya daging. Bae lah lumayan kan ya si Abah masuk sulumputan we asa ulah kapanggih.